Ingat ya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ayeuna simkuring aya di kandang Padepokan Dewangga, ownerna Pak Haji Rahmat. Nah, ieu maskot terbaru Cidewa Uci, domba tangkas kelas B. Biasa ditinggal dombana seueur. Ieu domba anu didikannya sebelumnya si bening beberapa kali ya, luar biasa kami di Dewa Uci. Nah, selengkapnya yuk orang wawancara Pak Haji Rahmatnya. Jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji punten ya, ngarewong ka dieu ameng ka kandang manawi nami kandangna naon Pak Haji? Padepokan naon? Dewangga. Padepokan Dewangga. Mohon. Sareng Pak Haji saha punten? Haji Rahmat. Haji Rahmat. Dupi alamatna Pak Haji? Alamatna Kampung Cikalangkaler. Mohon. RW 7, RT 2. RT 2 mohon Cikalangkaler. Mohon. Caket perumahan Tanah Jatinangor Pak Haji. Mohon. Tanah Jatinangor. Nah, ternyata aya kandang domba anu seueur lumayan aya genep Pak Hajinya nu aktif nama. Mohon, kantun geus udah kabari paeh 2. Mohon kamari anu kokojona Pak Hajinya. Mohon, aduh. Si saha Pak Haji? Hah? Nami kokojona teh kamari teh? Si Euneur. Si Euneur, alah Euneur. Kamari di Ciborelang kenging ka Pengen ka hiji. hiji kelas B, mohon. Oh, kelas B. Kelas B. Oh, dina Pak Hajinya. Masya Allah, mantap. Aya dombana berkualitas seueur. Nah, kayak ditinggal hiji-hiji dombana. Terkait ieu Pak Haji upami domba nernakeun atau nampi ngagaleuhan tos janten. Ngagaleuhan sapalih. Mohon. Kadang-kadang nernak sapalih gitu. Oh, ternak sapalihnya Pak Hajinya. Upami ieu Pak Haji ayeuna domba anu dipikannya itu atau napi maskot ningan Pak Haji nu mana Pak Haji? Anu paling wetan si Dewa Ruci. Oh, Dewa Ruci anu enggalnya Pak Haji. Enggal mohon. Kamari enggal terus kenging ka oh teu acan kenging nya Pak Haji. Teu acan nama teu acan. Dalawana lumpat Pak Haji nya. Iya naon ngeriling wae gitu lah. Oh, ngeriling wae. Tambahan wae bujur gitu. Tandukna ge sae manawi reng-rengna sabar Pak Haji upami. Tak 2 tilu Allah berarti nyari sempurna Pak Haji nya. Mohon Mantap. Dedeganana ge sae gitunya, tulang-tulangna sae, kelasna kelas B Pak Haji nya. Mohon. Terkait sareng ieu Pak Haji upami Pak Haji sebagai pecinta domba Garut motifna motif ekonomi atau napi hobi Pak Haji gitu. Ya disebatkan ekonomi tiasa, disebatkan hobi wae tiasa da abdi mah kitu teh. Oh. Gitu. Upami ya pernah prestasi Pak Haji di mana wae Pak Haji upami nuju kontes. Mohon. Kapungkur kena di Jatinangor sering teh dinya tak kamari di Cigendel. Oh, Cigendel kenging Pak Haji. Kenging. Si Euneur. Mohon. Oh, sae Pak Haji. Upami si Euneur sabaraha Pak Haji pangawasna di ieu wias teh dibocorkeun. Pangawasna. Mohon si Ya Euneur. sekitar 40 jutaan lah. Oh, ngagaleuh teh Pak Haji. Mohon. Oh, pantesan kenging wae atuh bikin Euneur. Nah, janten pangawas domba adu si Euneur 40 selain faktor ekonomi tadi udah disebat. Nah, hobi Pak Haji tos sabaraha lami Pak Haji kanu domba Garut? Pada domba Garutnya tahun seberanya 2010-an gitu nah. Oh, tos lami Pak Haji nya. Mohon. Kawitna mah kanu domba sayur panggilna Pak Haji. Domba sayur. Oh. Domba sayur masih ngeureuy hana ge gitu. Mohon. Oh, pamit kangge kurbanan ge tiasa Pak Haji nya. Biasa, menghubungi Pak Haji. Mohon. Kangge domba kurban gitu nya, domba Mohon. sayur aya. Nah, upami ieu Pak Haji domba upami aya nu bogoh tiasa hubungi Pak Haji langsung pangintennya. Biasa. Upami ka hartos panginten dilepas gitu nya, tapi da
masih sono keneh kamari ge Dewa Ruci tos aya nu nawis Pak Haji nya. Aya eta di urang ieu tah Pasir Kabung. Oh. Ading nawis salawe eta. Kayak heulaanan kitu teh can ieu mana can penaksar nu raoseun kitu dan me sakali di anjeunna ngiterangeun ka lapang. Oh, mohon. Anjeunna ninggal di lapang. Nembe teu acan saminggon di Cana Kalapang ge nya nembe. Teu acan. Ngagaleh nembe Pak Dinten Pak Haji nya. Mohon. Oh, saya. Nya tampilanana ge beda Pak Haji, tandukna aduh istimewa itu. Domba suka dukana naon Pak Haji domba? Suka dukana mah upami nuju sae suka upami nuju ieu mah lah kengeng tandingna nu rada rawon sok rada rudet kadang-kadang upami etana aya ke naon gitu kamusibahan gitu domba teh abdi tos hiji nu kamusibahan teh paeh di lapang. Oh, kantos Pak Haji. Kantos hiji di lapang. Oh. Domba nuju Papua da sae gitu tah mah bentrok di tengah langsung. Mohon nuju sae eta teh. Di pencet di lapang Oh. Penyebabna naon Pak Haji? nya patarik-parik ieu we neungeul panginten. Oh, pas nunggu napisan ini. Sami-sami saya panginten lawan mohon atuh teh saya mau moal ieu. Sami-sami sae. Da nu tek mah da cecer mah domba papada sae. Oh, eta teh. Sampai anu paling kulon teh siapa Haji? Si Berlin. Oh, si Berlin eta teh. Oh. Tuh hadiah teh tos. Oh, eta hadiahna Pak Haji. Mohon hadiah disorot dia. Hadiah. Ieu teh si Borelang sareng si Borelang, ti Cikanang, ti Cigenel. Oh, eta hadiah-hadiahna teh nya. Eta teh di calan ge tos kulkas ge tos 2 keluar teh. Oh, eta teras mesin cuci 2 terus keluar. Ada dibubrukkeun di bumi kang naon aya anu hayong mah diical we. Oh, gitu. Umur domba Garut sabaraha tahun Pak Haji? Nya ari ieu nama da 15 tahun ya kiateun hari. Oh, 15 tahun. 15 20 kiateun. Masih tiasa di Cana Kalapang eta? Biasa. 15 tahun mah. Mung benten mangintennya stamina-na manginten. Nya benten nama sok rada ieu jantan kumaha gitu. Kadang-kadang upami aya domba tos ieu mah tos rada kolot gitu ripuh. Paling nampanan unggul mundur nampan. Oh, henteu lumpat dengannya. Teu muru gitu. Mohon. Upami karasa nyeri teh henteu lumpat mah. Ngiperan mun dina ieu mah. Oh, dina bola. Main bola mohon ngiperan. Oh. Benten sareng nu aya nu ngora mah agresif papayuna ka tukangna ge. Mohon saya. Ari nu tos ieu mah tos nu sarareupuh itu sok rada naon gitu. Tos pengalaman Mohon. Pengalaman karasa ieu naon nipuh nampanan. Mohon. Ayeuna upami kadang-kadang malang gitu tah. Oh, eta teh nya. Aya domba nu darahna alus, ari nu awon mah anger we langsung lompat. Langsung lompat ka teungeul nyeri teh. Aya darahna awon, aya darahna sae mah paling amun ieu karasa nyeri gitulah, paling kitu malang. Mohon. Malang. Aya nu ngiperan gitu. Mohon. Dugi ka bilangan tamat oge anget teu ngejat gitu. Eta sae Pak Haji nya. Nya sae eta darahna gitu. Gulang gaper kumaha ge sae. Eta teh. Sae eta nu sok diarang we pamacek mah. Oh, eta diburu Pak Haji nya. Diburu eta mah. Sae Sapertos eta tanu hiji anu ieu. Eta kurang itu ge tos di ieu. Tos kurang Cikancung. Mohon Cikancung Calengka Mohon ka luhur Cianjur. Mohon. Tah. Tah ge tos dipesenkeun ngan abdi hoyong aya anakna gitu rek meser heula bibitna nu sae. Oh, gitu. Mohon. Nu tiasa nyitak gitu bibitna teh. Mohon teh sembarang Pak Haji. Teh sembarang upami jaluna gitu ka anakna ge capes gitu lah. Mohon. Bade merarian heula nu kitu ngan arawis geuning. Oh, gitu Pak Haji. Bibit teh 6 juta nu saya teh. Halo, 6 juta. Iya, bibit teh. Apa aya bibit kampung mah asal-asalan 1,5 juta ge. Laras. Aya. Dan kadang-kadang di pasar ge kalaresan gitu. Mohon. Paling tarik ada 2,5 di pasar mah Pak Haji. 2 juta teh. Dan dari kadang-kadang gitu sok nu
Ngengkeun di pasar nu sae. Mohon. Dai ngaran-ngaran perjogi mah teu kumaha masuk di sare ka pasar gini. Mohon, Di mohon kampung. leres. Umpami prestasi nu paling membanggakan Pak Haji, nu mana Pak Haji? Nu paling diingat, nu paling bunga habisan Pak Haji gitu. Yang nu paling bunga mah si Erlin, si Bening eta. Oh, si Bening. Eta mah can aya nyedihkeun gitu tah mah. Oh, saya Pak Haji prestasina si Bening. Tugas sekolah teh mah. Oh. Sering juara Pak Haji berarti nya si Bening teh. Jarang juara mah eta mah kadang-kadang musuhna jarang mukiakeun. Oh, nya. Gitu saya teh dulunya. Jarang sama Si Berlin saya Pak Haji nya. Berlin. Oh, ngabungahkeun. Jantan aya kepuasan tersendiri Pak Haji nya. Kasih kancil, terus alit-alit ya tos kenging hadiahna seueur. Eta teh nu kelas C Pak Haji. Oh, kenging di mana wae Pak Haji upami si kancil? Eta di Cikadang, Ciborelang, di itu Cinanyung. Kenging kelas C nya. Umurnya masih panjang Pak Haji. Panjang eta mah kami sareng eta sareng anu Si Dewa Ruci. Mohon. Upami kelas C mah seueur layan Pak Haji nya. Upami kelas A rada sesah panginten Pak Haji nya. Mohon. Pesan-pesana kangge para pecinta atanapi anu bade terjun kana seni domba Garut cuma Pak Haji pesan-pesana Nyari kedahna mah kedah aya elmuna, tapi ara langsung oge lah dasar biasa ieu hena mah tos ngaringale. Secara pemeliharaan gitu daya nu tos rada naon gitu mayoritas lah tos Jawa Barat mah di Banjar di mana ge dina pengurusan mah gitu. Mohon. Anu tos sami wae cing abdi mah da. Mohon. Aya domba ayana ukur 2 tengaran, 3 tengaran kabur pan aya darah nawon mah. Oh, eta teh nya. Nya. Upami darah saya mah meskipun Domba saraya mah dugi ka cek paribasa aya lain maot mah gitu. Aya darah saya mah. Darah saya mah nya domba Garut nu saya mah Pak Haji nya. Darahna saya mah matak seseueur mah ari urang itu mah urang tanya cari ngudag-ngudag darah. Oh, gitu. Bade gitu. meser anak siaha. Panginten gitu Pak Haji hatur nuhun atas kesempatanana ieu ka abdi tos diangkeun luar biasa. Hatur nuhun mugia Pak Haji sehat. Ya sami-sami amin. Mugia ngabungahkeun domba-domba Pak Haji utami nama anu anyar si Dewa Ruci gitu Pak Haji. Mohon. Mudah-mudahan oge aya silaturahim ka dieu Pak Haji nya. Upami silaturahim dipersilahkan gitu Pak Haji nya. Dipersilahkan. Silaturahim Mas. Hatur nuhun Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.